Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teraskeun deui ngahanca macakeun tafsir juz amma bahasa Sunda karya Ustaz Uhus Wahendar. Ayeuna urang di nomor ka-5 nyaeta pola penulisan tafsir juz amma Ar-Razi bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran diturunkan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngagunakeun bahasa Arab sakumaha dijentrekeun dina Al-Quran surat Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Satamena kami nurunkan Al-Quran dina bahasa Arab sangkan aranjeun bisa mikir motekar. Tafsir Al-Quran mangrupa usaha kaum muslimin pikeun ngajentrekeun maksud ayat-ayat Al-Quran luyu jeung pangbisa anu dipimili ku mufasir. Nafsirkeun Al-Quran lil ibarat ngagali sumur beuki jero ngagali bakal loba cinyusu anu kaluar serta beuki jero nitenan eusineun Al-Quran bakal loba ilmu jeung hikmah anu katarima. Pikeun ngagali sumur leuwih jero maka pakakasna oge lain ku linggis jeung balincong tapi ngagunakeun ilmu jeung teknologi. Tafsir juz amma Ar-Razi bahasa Sunda mah ngan ukur ngabaladah ngali sumur ku linggis jeung koret sugan kaluar cinyusu hikmah ti Al-Quran anu digali. Al-Farmawi ngajentrekeun yen metode penafsiran Al-Quran aya 4 rupa. Kahiji metode tahlili. Metode tahlili mah para mufasir netenen tiap kecap anu aya dina ayat, hubungan ayat jeung ayat, sarta hubungan surat jeung surat anu ngarending. Metode tahlili oge rupa-rupa gumantung mufasirna. Ayat tafsir bil mansur, nafsirkeun ayat ku ayat atawa nafsirkeun ayat ku hadis nabawi. Tafsir bil ar-ra'yi, istihad mufasir. Tafsir fikih, neuleuman aspek hukum Islam. Jeung tafsir ilmi, pendekatan sains sareng teknologi. Nu kadua tafsir izmali atau tafsir global. Nafsiran ayat ku bahasa anu umum jeung ringkas. Nu katilu ngabandingkeun ayat jeung ayat sejen atawa ngabandingkeun pamadegan para mufasir Al-Quran. Nu kaopat tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i mah pola penafsiranna tematik seperti tafsiran ayat-ayat make pendekatan ilmu pendidikan ngalahirkeun tafsir tarbawi atau pendekatan ekonomi ngalahirkeun tafsir iktishadi. Pola penafsir Ar-Razi rada ngadeukeutkeun kana metode tahlili analisis nitenan kecap-kecap anu aya dina tiap-tiap ayat Al-Quran atawa struktur kecap anu aya dina ayat ngagunakeun pendekatan ulumul lughah al-arabiyyah, ilmu semantik Arab. Sakitu wae urang macakeun tafsir juz amma Ar-Razi bahasa Sunda karya Ustaz Uhus Wahendar. Urang lajengkeun deui sanes waktos. Qul qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.